Ari sia ka aing sirik peda aing ayeuna gede menang dolarna sia kelehkeun ku aing teu kudu kitu carana. Dari dia mah meureuna saling nguntungkeun sia untung aing untung. Lamun sakirana teh sudi jeung konten jeung aing mah nya geus teh kitu maksa aing kudu konten jeung sia. Teu rugi aing ku sia diblokir mah. Pek teh teuing rek diblokir kumaha oge. Nu aya mah meureunan sia nu rugi salain ka teu akur jeung aing mah. Tage sampuranya ayeuna meureun ieu dikontenkeun. Mungkin ieu masalah pribadi, tapi karena sebagian besar dari kalian menanyakan teh naha teu ngonten jeung si emak, teh naha teu ngonten jeung si emak, teh si emak mana? Tah ayeuna dijawabnya keur aya permasalahan jigah kieu. Jeung mak sami meureun abi ge teu untung, nu aya mah rugi. Jeung dinu kieu mama teu kudu ngomong-ngomong masalah penghasilan, batur ge loba anu penghasilanna leuwih gede ti abi boh ti emak. Batur mah biasa-biasa we handap asor teu sombong. Nah emak disidik-sidik teh asa melakcang keng dina sirah geuningan ayeuna mah. Meni beuki dieu teh beuki ngajadi pisan. Jeung ayeuna emak nyebutkeun naon? Heureun lengkah. Ayeuna heureun lengkah teh lebah mana mah? Soklah ngomong teh sing jelas da, jigah lain kolot wae.